Bambang Pamungkas kecewa kepada Shopee Cup karena klub sebesar Persija tidak bisa ikut. Ampun soal klur. Ari si Bambang kumaha pemikirannya setengah arti orang mah. Kan geus jelas eta teh anu bisa bermain di Shopee Cup juara liga sama runner up. Ai Persija peringkat sabaraha atuh? Aing masuk teka pikir ampun. Teu kudu kecewa-kecewa ai papan bawah mah. Geus we benahi supaya tahun hareup bisa ngiluan Asia. Tah eta kudu oge jeung cambukan kitu teh.